sorangan geserkeun keyakinan jeung perasaan urang nu ieu lamun make nu ieu bae mah atuh kieu bae hiji sieun borangan majawatek merkaduana moal ngeunah ibadah teh tapi lamun digeserkeun mah tak ieu cenah kiai ngageserkeun kumaha tah ieu lah ngageserkeun perasaan eta lah nu sulit teh ngageserkeun perasaanana kunaon teh cenah kiai teh dibikeun ka batur teh perasaan pugu kiai na geser wae can ngageser sarua jeung ente kudu ditungguan bae cieun teu meunang anu kakresekan kiai na ge aju ngaringkuk boro-boro ngageserkeun batur pugunya na geser wae tengah-tengah maca sholawat kosrek shadaqallahul azim guys kanyawan kisuk-kisuk nu kosrek-kosrek teh sial orang ucing tamah orenganan beheungna aya kantong keresekan jadi nyari lempang teh kosrek padu kurang pajar momonon bae anu borangan mah kos kitu nu borangan eta borangan ngaranna naik sepeda gubrak wah pocong kajen kumaha pasti pocong ringkuknya kurang di deuleu aya deui diteangkeun ku nya bari ngorandang-ngorandang orang datang kalur sial tangkal kadong dong dipotong deuk Agustus dipoles pakai kapur pajar pocong nyiksa awak pan nya teh ye nya kitu batu aing terus eta teh borangan mah kos kitu tah borangan mendak nyana hajudat ti hari teh beranian ya horenganan eueuh pocong orang malam Jumat deui naik sepeda deui aya ngajentul wah tangkal kadong-dong teh mah lajen ku kumaha ge diteruskeun ku jana barang ditewak teu beunang ye pocong beneran guling tah perasaan teh ta geserkeun hese ngaji tauhid ku tauhid ke bakalna tah geus buku wujud kidam bakom mukhalafah lihal walil hawadisi qiyamu bidafsi wahdaniyat qudar malang geus diwurukeun ka batur tapi borangan keneh bae wujud kidam bako wujud hartina aya Allah teh kasipatan ku aya wajib ayana geus ayana Allah kasipatan ku kidam hartina tiheula teu kapiheula bako hartina Allah teh langgeng teu aya tungtungna geus diurukeun ka